ayeuna Abah bukannya mau jadi guru ya, tapi Abah teh ini mau ngomongin pelajaran anak SD. Aduh, ngomong-ngomong Abah mau cerita. Sampurasun patepang di channel AA Abah. Ayeuna kurang carita. Di Sunda teh aya carita, aya dongeng. Beda antara carita jeung dongeng. Ari carita mah nyaeta karangan dina wangun lancaran. Lancaran teh prosanya anu ukuranna pondok. Jadi carpot teh lain carita pondok. Lain. Tapi wangun anu diwangun kulancaran acara teh prosanya anu pondok. Nah gitu kita carita. Namun zaman radio kerame mah sok aya dongeng cenah keren dongeng mah jelema ngadongeng. Namun carita eta carita wakepoh Mang Dedi Mulyadinata Mang Dina eta carita. Ayeuna ngeunaan dongeng. Ari dongeng mah eta mah carita rekaan. Dongeng mah bisa biasana mah kulisan nya, tapi aya oge nu ditulis. Dongeng anu ditulis teh contohna dongeng fabel atau dongeng sasatrawaan, aya oge sasakala. Contoh dongeng sasakala teh dongeng si Tebegendit misalnya. Nah, eta dongeng. Jadi lamun dongeng mah loba pisan hal-hal anu di luar pamohalan nya. Da eta mah lantaran rekaan, beda jeung carita. Sakitu heula ti Abah mugia kasampi sareng tiasa nambihan pangabaru urang. Sampurasun.